Sampurasun kanggo ka urang Sunda saalam dunia. Tah, urang biasananya upami ka budak alit gitunya, budak leutik, sok aya istilah nu disebutna teh budak ololeho kan gitu. Budak ololeho teh lain budak anu lehona nongtot nya, keur pilek, tapi budak anu teu acan aya kanyaho gitu. Kumargi pangalamanana di kahirupan teu acan seueur. Jadi budak anu kedah seueur diajar. Tah eta teh budak ololeho nya, budak anu acan aya kanyaho. Kan sok aya jempe maneh mah cicing budak ololeho mah gitu kan nya. Nah disebut cicing. Kumargi pengetahuan teh terbatas kan gitu. Teu acan terangna naon upami bade namina teh nyelesaikeun masalah, problem solving kan gitu kan. Teu acan muncul kabijakan gitu kan. Kumargi teu acan aya pangalaman. Tah eta nu